Bingsoan adan di masjid tika tebihan sing horeng tengah wartosan ayo sholat babarengan ulah sok sholat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa sema ayo sholat berjamaah. Syaraka alam kubur tilu dina hadis rasul kahijina sodaqah jariyah nyaeta waktu nu telah kaduana ilmu manfaat sarta dialap manfaat katiluna gaduh putra soleh ngadoakeun teu liren-liren saurang lamun ditimbang ibarat budah lautan ibarat gunung luhur malah langkung luhur pisan lamun urang hoyong untung kedah ngadoa ka yang agung gaduh rambut ulah tukum malah sae nganggo tiung sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji tapi tiung ciri istri anu bakti kanu maha suci peci sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji tapi peci ciri lalaki anu bakti kanu maha suci sorban sanes ciri santri sanes ciri bisa ngaji sanes ciri bapak kiai tapi sorban sunnah nabi sanyana malaikat ngabeberkeun dua jangjangna hiji bade angkat ngaos margi sae pamagsudan lamun urang hoyong salamet kedah ngadoa ka yang agung Allah pasti ngalimpahkeun jalan surga anu langgeng.